Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Admang Dina Mara. Kumaha wargi sadayana daramang dengan ieu. Pamugi bae sarehatnya wargi, atuh sehat jasmanina ge sehat rohanina. Digampirkeun rezekina oge ditebihkeun tina balaina aya dandungan tanapi panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Wargi atuh anu mikaresep kana dongeng Sunda garapan Mang Dina Mara saha bae di mana we alamat warginya bo istri atuh nabi pameget nu anu sepuhna mangga atuh urang kawitan wargi kawitan wae wargi carios ngadu teluh nya karangan kilik sabiasa bagian nu ka-11 ngaudina dieu. Dina bagian anu ke-10 urang nyareskeun parid harita anu anjeunna nama emut ka si Aki teh nya wargi nu dipasihan tuang teh di mana harita anjeunna hoyong nulungan ka si Marhim teh anu gelotnya warginya anu katipu ku parid di bawodo endek katipu tapi si Marhim salah gitu tak. Jadi kopona teh diduruk jeung bajuna baga tinggu atoh teh. Tuh lapurnya wargi. Ya, kumaha jeung naik carita mangga jeung ngadangkeun. Bodoh teuing aing teh pan bareto ge aya janji jeung si Aki. Cik atuh Aki kuring tulungan. Aya ngaleureuskeun si Marhim ya teh. Mun bisa mah sina cager gelona tah. Karunya ka anak pamajikanana. Kitu ngomongna terus ngabayangkeun rupa aki-aki anu bareto tepung teh. Mani husu jeung banget percaya yen si Aki teh cenah baris nulungan. Nya teu kungsi lila hiup kaya angin ngagelebug datang kala nepikeun ka pating palanon. Kala kaya rabeng harita haliberan. Manuk ting soloyong notog-notogkeun maneh terus mebus kana buni. Pak RT jeung baturna kaget ti bae sabab asa loba pisan anu araneh tapi teu aya nu ngomong. Ukur ting palohok nenjukeun parid jeung si Marhim anu can ngayakeun tindakan nanaon masing-masing araya dina tempatna. Pak RT teh nyahoun sanjana parid teh keur ngambat aki-aki anu bareto boga janji. Jadina kayan kitu teu kanyahoan ti mana datangna kurunyung hiji aki-aki. Pakaianna rudin buukna geus bodas. Undang iteuk nyampurkeun ka parid tapi aneh ku Pak RT jeung nu sejenna mah teu kanyahoan. Ngan katenjo ku parid wungkul. Aya naon jang? Ceuli Aki nepikeun ka Paranas. Sugan teh aya naon geuning? Hidep nu gegeroan teh aya naon jang? Kitu ceuk si Aki ujug-ujug nanya harita. Reng-eureun mencerong ka parid anu curinghak bakat ku atoh. Ih geuning Aki. Nah di mana cicingki asa tereh teuing geuning sumping teh? Ceuk parid nyerenge hatena bunga. Aki mati tadi ge di dinya dina buni. Ngadaguan ujang gerapok aya naon Ki kuring teh boga indung pulung ka cida bageurna nyaheun pisan ka kuring. Tapi ayeuna cilaka Ki. Warungna teh diaut-aut ku nu edan tah. Malah urang lembur oge sieuneun. Cik atuh kumaha hayang nyageurkeun nu edan teh Ki karunya we kana warugana karunya ka kulawargana. Ceuk parid ngomong sabalakana. halus eta pagawean teh ujang ngaboga sifat hade resep tutulung resep nyieun kahadean waki rek dibantuannya ngan tarekahna kudu dilaksanakeun ku ujang. Jig tewak talian ku ari antanan terus bawa kawalungan nalepkeun kaleubi tapi ulah nilating bisi paehnya sakit we jampena mah kitu ceuk si Aki daria naker moal galak kitu Ki da si Marhim teh gagah atuh bisa eta megatkeun tambang bisa ngancurkeun garogol. Parid rada cangcaya jang manusia mah nu gagah jang. Nu bedas gagah aya di pangeran bedas aya anu dinu maha kawasa geus ulah cangcaya ari rek percaya ka Aki mah jalankeun jiga ayeuna ka ditu nuhun atuh Ki nuhun pisan. Parid singkir terus narat-naret neangan ari antanan.
tapi da eueuh di dinya mah. Terus ngeteyep kana gawir anu loba batuan. Susuganan aya Ari Antanan, betgok jeung Pak RT anu keur ngintip ti kajauhan. Neangan naon ieu teh Jang? Ceuk Pak RT, tapi laun nyaritana da sieun kadengieun ku si Marhim. Nu lajag-lejeg wae di buruan anu lega. Ih, geuning aya Pak RT, uga abdi teh melarian Ari Antanan, Pak. Nu kumaha Ari Antanan teh nya? Sok aya di dieu tara. Ceuk Parid sakaliane nanyakeun ka Pak RT. Keur naon Antanan? Nya tangtu loba tuh hanapeun tangkal rambutan. Aya Antanan tuh. Pak RT nunjuk kana tangkal rambutan. Urang nangkep si Marhim, Pak. Urang talian ku Ari Antanan. Naon? Ujang aya wae. Ku tambang injuk ge teu kuateun. Atuh komo ku Antanan. Di renghos ge pegat meureun. Aya wae ujang. Ulah ngabodor ah. Teu rame ah. Ceuk Pak RT seuri semongoa. Serina tarik. Atuh kadengieun ku si Marhim. Mani curing hak terus ngaliuk. Pak RT si Marhim ngaliuk tuh. Cek batur Pak RT sieun. Aduh, kumaha atuh nya taki-taki we lah. Mun ka dieu urang lumpat lah. Pak RT harita jeung baturna kabengbat ku si Marhim lat poho ka Parid mah. Parid teu malele da percaya ka aki manehna mah. Terus semuruk kana tangkar rambutan. Ari gok nyawe loba ari laritik. Ngambai dina gawir. Daun rada buleud. Parid teu boga omong terus bae ngala sakira-kira sadeupa. Geus meunang mah terus lempang muruka buruan nu dicicingan ku si Marhim. Baranggok si Marhim nyampeurkeun da tadi ngadenge anu seuri malah gegerewangan nangtang. Hei setan gelo ka mana sia? Ka dieu si wani mah sia ulah ngabongohan sia. Cuk si Marhim terus rulat reret deangan Pak RT. Ari Pak RT geus ngejat tadi ge. Tapi dia terus kabur ngan harita sasalingkiran bae bari dalingakeun si Marhim bisi ngaganggu ka Parid. Reng si Marhim teh harita eureun sabab amprok jeung Parid. Cakakak si Marhim seuri mani lelenggakan kawas anu atoheun pisan. Geuning sia aya di dieu. Dia kan atas sia goeng ha. Modar sia modar. Cuk si Marhim terus harita ngagegag bari malotot ka Parid. Parid tegugup manehna ngarasa yakin yen aki-aki teh moal ngabohong jeung piraku rek ngalejokeun ka manehna. Si Marhim anu sakitu galakna dipalong bari nyakelan Ari Antanan rek dieurad beheungna. Nyapugu Pak RT jeung baturna bani ngalepar bakat ku hariwang. Bisi si Parid harita disiksa ku si Marhim. Mangkaning boro-boro budak ngora anu kagok keneh dalah kolot ge eueuh anu mampu kapan. Gajeng si Marhim teh nubur ka Parid, tapi Parid teh ngejat kala ka mapag bari ngeuradkeun Ari Antanan. Kulawi teret kana beuheung si Marhim dibelitkeun 2 belit. Si Marhim euleugeg panonna buncelik letah ngelel kawas dicekek. Padahal teu pira ukur dieurad ku Ari Antanan. Ag sia beunang ayeuna mah ngajedog sia. Mun usik dicekek sia ku aing. Ceuk Parid bari terus nyangridkeun Ari Antanan kawas narikeun tambang domba bae. Ane si Marhim teh teu wala kaya harita. Leungeunna jiga nu heuras, sukuna jiga nu beurat, teu bisaeun usik, teu bisa obah. Kawas anu keuna ku tendung. Pak RT jeung baturna cerolohok bengong harita. Asa teu percaya kana tetenjuanana, asa dina pangimpian. Pak RT, kunaon ari jang Paridnya itu sulap ku Ari Antanan geuning. Kuning ge teu ngarti na anak-anakan teh bet bisaannya kumaha carana eta teh bisa nangkep si Marhim ku Ari anu leuleus kitu. Aduh da eta oge dadung nembikeun ka pegat atuh tapi naku jang Parid mah eleh. Pak RT colohok banget dengarti kana pangabisana Parid. Nya harita Parid lempang bari nungtun si Marhim, aneh deui bae si Marhim nurut nuturkeun ka Parid. Teu aya daya pisan. Puguh bae Pak RT jeung baturna cerolohok bengong. Lila-lila tingkat aya lempang nuturkeun ka Parid anu nungtun si Marhim teh. Bari lempang teh Pak RT gera-gero ka batur salemburna ngabejaan yen si Marhim geus katewak.
atuh nu panasaran mating torojol biji ti imahna terus nuturkeun Pak RT. Bikilila bikilobaan aya kana 8 urangna terus nuturkeun ka si marhim nu ditungtun ku Parid teh. Jog anjog ka sisi walungan, Parid luncat kana batu gede sisi leuwih. Si marhim disuntrungkeun gujuar karalep pucung hul karalep pucung hul deui. Kitu jeung kitu wae meunang sabaraha kali. Nenjok kitu mah tak kuatir. Si marhim teh mani rongheapan panonna burial benceli. Dengan arorohesan pakaian baraseuh buuk liliaban dina cai. Pak RT jeung balad-balanda ngajajar sisi walungan nenjongkeun lalampahan si marhim anu diulinkeun ku Parid teh. Lep dilep deui meunang sabaraha kali. Sok mani sia daki setan teh sina bersih tah. Sina palid ka bawah ku cai. Ulah wakahanjat satungtung pangaruh setan aya keneh sia. Sia teh manusia kudu balik deui kana kamanusaanana. Sia teh makhluk anu boga naon? Jadi boga akal, kudu datang deui akal sia tah. Ceuk Parid bari nyekelan ari antanan nu angger pageuh nalian beuheung si marhim. Nya sanggeus sabaraha kali dilelepkeun awak si marhim jadi leuleus. Ajol-ajolanana teu kawas radi. Dengan aroroesan tapi ayem teu motah teuing. Geus kitu mah dituyun ku Parid sina hanjat kana batu. Karondang harita brek deku terus nyuuh dilalida ngagoler dina batu ngahegak bakat ku capek teh. Marhim harita teu walakaya. Teu walakaya pisan leuleus lungse linu dipupul bayu. Parid teu loba omong ari antanan anu meulit kana beuheungna teh dilaan tuluy dipiceun ka cai. Leong ka hilir lep ka cewot terus Parid ka hilir teu katenjo deui. Keur kitu wargi sadayana, Pak RT jeung kanca-kancana nyalampurkeun. Loba ditangariung nangtung dina batu gede. Jadi can aya anu nyarita ukur mencrong baikan awak si marhim. Anu ngajoprak taya tangan pangawasa, Parid atuheun pok ngomong dari apisan. Nuhun engal sarumping, tah gotong si marhim canake kalemburna karunya tiriseun ku kuring tas di mandian. Sakitu cenah omongan Parid teh. Aduh, teu kunanaon ieu teh Jang. Jeung moal nanaon kitu? Maksud teh nanaon deui? Ah, asana moal, Pak. Moal Pak RT moal. Ceuk Parid harita manehna rada cangcaya keneh bisi si marhim can cager pisan. Nya teu laloba omong harita keneh si marhim teh dipayang dibawa balik. Wargi anu dina YouTube nu mikaresep kana dongeng Sunda sahabai di mana bae alamat warginya anu karesan me nonton tapi anu ti tadi parantos ngawitan buka kudu jeung ngadaung keneh ka wargi sadayana nya dongengna eta landung Bang Brahmana atau nabi nyalayakeun mana ulah hilap deui wargi sadayana subscribe nya jantos pisan like and share na gitu. Atur nuhun. Mangga urang lajengkeun wargi carios ngadu teluh karangan kilik sabagian anu ka-11 kanggo dinten ieu. Bering anidit ngajugjug ka jero lembur Pak RT jeung baturna pada muji ka Parid. Nu tetela dianggap tayakan nyaho teh bet bisa ngelekeun si marhim anu edan. Barang datang ka lembur rame ting gorowok ngabejaan yen si marhim beunang. Brui berai panto imah muka ting torojol kolot budak awewe lalaki. Rom ka sisi jalan bring harita ngalit ka imah si marhim barang gok terus dibawa ka jero digolerkeun dina palupuh. Jalma beki loba beja tatalepa unggal jalma nya akhirna mah ngagimbung di beruan imah si marhim. Malah mitohana datang. Pamajikan narawah riwi cerik nenjo salakina digotong tereuas samarukna geus paeh meureun. Ulah ribut. Ulah kawur di. Da teh kunaon si marhim teu basosot tas di mandian eta teh. Ceuk Pak RT ngabejaan ka kanca-kancana. Tapi anger jelema teh dinggelegeug pada hayang sidi ka jinisna. Lanan eta bajuna. Gentih kuno garing. Karunya eta. Ceuk hiji aki-aki nu milu ilu biung ti barang jol.
Pak RT gegeroan ka pamajikanana atuh torojol pamajikan Marhim nyamperikeun. Badami sakedeung jeung Pak RT terus nyokot pakaian bersih tina lemari. Harita keneh si Marhim dipayang ka kamar. Kanu buni dilaanan bajuna disalinan kudu bersih. Geus kitu dibawa di ka tengah imah, rob pada ngaliung, dipipir mani ronghok kudu noong. Tina jandela pas sedek-sedek, budak katincak ngeceak, indungna gegelendeng. Nyalila-lila harita teh jempe wargi. Jangong Pak RT biantara. Para saderek sadayana, dulur-dulur lembur kurubuk. Urang kudu muji syukur kanu Maha Agung. Nganuhunkeun kanu Maha Kawasa rehna aya hiji jajaka nu bisa diandelkeun kabisana sarta geus katembong jasana bisa merukeun si Marhim nepikeun ka beunang. Tawargi sadayana ayeuna si Marhim geus leuleus. Awakna teu bisa walakaya tapi teu tatu henteu nanaon muga-muga we lah sing enggal enteling kana dirina. Sing waspada atuh kana awakna nya. Mun teh masa tadina aya anu surup subanding numpakan kana jiwana sing jauh. Sing nyingkah ulah rek ngagoda deui. Oge muga-muga sing mulus rahayu berkah salamet keur ka hareupna. Amin cenah. Ceuk anu ngariung manis saheng. Ok harita aya nu nanya. Pak RT kumaha kaayaan si Marhim ayeuna eta teh? Na geus teu geleo deui atawa kumaha? Jeung di saha nu maruhkeunana teh tah? Kitu ceuk eta lalaki anu sajen saheng tayuhna mah sarerea oge panasaran. Si Marhim jiga-jiga rek eling ieu teh. Nya. Ngan can beunang ditanyakeun sina lerweh heula. Ari nu maruhkeunana teh yalian Iwati Jang Parid anak Bisari teh. Ceuk Pak RT tandesnakan. Oh, ceuk balarea harita mani marolongo sunggutna teh. Ari Parid mah nyenghel wae seuri dina jero hate padahal mah lain manehna apan. Jadi tapina si aki-aki anu teu kaciri teh. Satuluyna reang harita jelema teh naranyakeun cara-carana malah anu togmol menanya ka Parid. Nya ku Parid jadi jawab satara basna teu ieuh-ieuh dileuwihan atawa dikurangan. Ngan teu bebeja yen boga kakeumbingan si aki-aki cenah. Nyat di harita ngaran Parid jadi sohor di lembur kurubuk. Bisari kacida atoheunana lantaran Parid teh jadi bahan pamujian balareang. Jadi bukur catur ulang lembur pada ngalem pada muji sabab gede jasana. Poe eta keneh wargi si Marhim nguniang hudang lalaunan ruat reret kawas aya di tayangan. Pak RT buru-buru harita ngadeukeutan. Bareng jeung pamajikan si Marhim panasaran hayang diranyaksian nak geus sager atawa acan. Jang Marhim, geus eling ujang teh. Nah aku naon abdi teh Pak RT? Jeung di aya naon ieu teh bat loba jelema? Saha nu gering? Cuk si Marhim nanya sabisana ngomongna leuleuy teu galak kawas keur gelo. Pak RT kacida bungaheunana. Sabab ku sakitu geus bisa kateguh yen si Marhim teh geus sager. Pamajikan si Marhim ngarontok bakat ku atoh ceurik rawah riwih bari nyekelan leungeun salakina. Kang Marhim, geus eling akang teh. Geus sager Kang. Ceuk pamajikan si Marhim bari nyisutan si Panon. Nah, da Kang mah teu guna naon? Da make ceurik sagala ieu teh. Marhim malik nanya, olohok nenjo pamajikanana ceurik teh. Nya syukur pisan ari teu guna naon mah. Ayeuna mah kari mulusna, kari cageurna, kari sehatna, kari senangna. Gogoda dodoja jeung ujian tinu kawasa geus kasorang. Tamoga-moga pangalaman anu geus kasorang teh sing jadi ruang. Pikeun ngomean lampah nu bakal kasorang. Lain nyepan naon-naon anu geus kajadian. Sarta cokot hikmahna da ieu teh tangtu bakal aya mangfaatna. Boh keur diri ujang pribadi. Boh keur anu liana. Cik Pak RT harita ngagelendut mapatahan ka si Marhim lagi sidik akalna geus sehat deui. Anu ngariung harita teh jempe milu ngadengekeun kana papatah Pak RT. Ari si Marhim ngahuleng jiga nu keur nginget-nginget kajadian nu geus kaliwat. Jigana kasawang deui asa cikeneh karandapan. Atuh berbeuy cipanonna bijil mata kuatir katenjona.
Nya akhirna mah wargi si marhim teh cager eling di kana diri sadar kana kaayaan. Nu narempok harita nungtutan baralik bari lempang teh tinggerendeng nyaritakeun kaibatan Parid anu geus bisa ngarengsikeun pasoalan anu berat. Ari si marhim pada ngariung ku kulawargana. Dibere dahar dipupujuhkeun nya beuki era we si marhim teh atena beuki leuleus sarta janji ka diri pribadi rek babalik pikir rek ngarobah kalakuanana. Nya geus kitu marengse weh kajadian di lembur kurubuk teh. Parid balik ka imah Bisari bari mawahat teknologina sabab geus bisa ngajait marhim tina jungkrang katunggaraan. Jeung deui Parid teh bebas hatena sabab dadina asa boga dosa geus nyilakakeun ka marhim nu asalna lenger bangor atau lenger banyo bet jadi nyaan akibatna si marhim kungsi nandangan gelo. Baranggo ka warung Bisari geus nyampak malah geus nyahun yen Parid jadi pahlawan. Jadi pamujian balarea nya puguh Bisari teh mani bungaheun milu reueus ngarasa bagja. Geuning hidup teh aya kabisa Parid bibi mah teu nyangka sacang mabuuk. Teu nyana teuing geuningan hidup teh bakal kieu jadina. Nuhun pisan. Hidup geus bisa ngabaktikeun diri ka balarea. Nyatana nulung kanu butuh nalang kanu susah. Lain bibi wae nu katulungan teh. Tapi sakumna urang lemur ieu. Cek Bisari nyaritana dari pisan. Tapi Parid mah kawas nu hare-hare kalagek diuk terus sila tutug ngahuleung mikiran kejadian tadi. Bet asa teu kaharti nah nyageurkeun nu gelo teh ukur ku ari antanan. Ujang dikumahakeun si marhim teh. Cek Bisari nanya bari Noel. Da eta Parid teh kala ngahuleung mani ngarenjag di toel teh. Ih ari bibi da kuring ge teu nanaon bi. Katerang duka kumaha tadi teh. Asa dina pangimpian beguge. Bet bisa nulungan nu gelo. Ih ujang teu pugu pirakun teu ingat. Ingat nama ingat tapi teu kaharti. Da kakara atuh bi ceuk Parid. Oh nya bibi ge ngarti tang teu ujang teh jelema luhung. Budak pinter loba kabisa jeung di bibi ngarti. Kasakten hiji jelema mah teu bisa dipake ujubria jeung takabur. Da kabeh oge henteu leupas tina kakawasaan Allah. Jigana ieu mah geus kitu kuduna cukang lantaranana tarekahna ujang. Hakikatna manging Allah nu Maha Kawasa. Kitu meureunannya. Ceuk Bisari nyangkana teh Parid geus jero pangartina. Nya meureun bi ceuk Parid pondok. Nah make nyebutnya make meureun. Kudu yakin jang. Bisanya nama kuring teh can boga kayakinan. Can nyaho nah saha ari Allah teh. Ceuk Parid kalah beuki ngahajakeun. Atuh celohok Bisari. Bet asa papanimpang jeung sangkaan. Kela aduh. Yang bibi biah yang nginum heula ieu ras kedeung. Aduh. Kumaha ujang teh ieu teh? Ih ari bibi. Kuring mah nyaan atah keneh. Teu kungsi meunang atikan keagamaan boh ti kolot boh ti batu. Sabab ti leutik larat tunggara bi. Kabisa kuring ngarit ngalasuluh ngangon nyangu sakali-kalieun. Teu leuwih ti kitu bi. Nu matak hayang masantren kuring teh ceuk Parid. Oh kutan teh kitu nya. Saha atuh pangeran urang teh bi. Harapan Gusti Allah piraku urang teh nyaho. Nya ari ngadenge mak geus da heueuh mindeng bi. Tapi saha atuh nu sabenerna eta teh. Da mangeran teh kudu dibarengan ku kayakinan. Jadi ulah ngan sakadar naon ceuk batur kitu tapi nyaho teh jeung waktu sedang pergi sadayana teu nyekapannya rubina dongeng Sunda dina judul
ngadu teluh karangan Iliksa di Sumedang bagian nu ke-11 wargi dicekapkeun deuykeun ka dieu bae wargi sadeananya pemugi atuh katampi kalian kabingahan nya wargi mangga atuh urang cekapkeun deuykeun ka dieu heula ieu carios insyaallah nya ngadu teluh bagian anu ka-12 enjingna waktu anu sami urang lajengkeun deui atur nuhun ku paratosanana wilujeng baturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.